Ada yang nama can arinit ya kalau beung na teh. Ngopi eta ngopi deung. Mak, can init. Can ican bareng ngopi anak euy. Patut ka dia, Mak cager. Alhamdulillah sehat. Masih Ada melekarat cager awak mah. ya weh dah. Jangan semoga mesti bagian tutur. Gubugna atuh ka dia teh. Berengol naon dah. Ngopi lah. Eta ngabangus Gila ka kolot mun ka dia teh mau naon dasar. Nah, Menyebutkeun lah gubug naon ka dieu, aing mah kudu dilongokna ge atoh ku anak. Aduh dong geus mangalam-alam parat ngelong. Oh, kamu eta nu lila teu ka dieu, da teu gablegeun euy balangsa ku urang dibere henteu. Maneh ge nu ngajedog di dieu ira ka aing geuning dieu ngagelincing, minta mantog ka dieu. Ieu mah geus biasa. Oh, geus biasa ai ka dulur kan ka kitu ngabangun bisa ngeunana. Main mah mantog ka dieu geura datang-datang kurang korek. Ayeuna dulur geus mah kakarak jarang kapokeun meur mantog ka aing geurang teh. Mah nya Plak ngomong kitu. kapokeun. Lain biwirna teh kitu jelema teh. Kos teu diwarah ku aing supaya beladag untungna ka dulurna ngabangus kitu teh. Ada ka dulur mah ada ka batur mah wani. Ada nu kitu teh kumaha engke gegera ngeunaheun. Naon? Mun aya batu beledag kitu. Ngabangus we ngeunah maneh teh ngeunah. Ngomong teh. Abang ngadulur Tapi da ieu nyaah. Kopi nang satu. Anak Tendang pabrak goreng. nang teu mikir deuleuk anak aing nyai sateu miti kasediheun awakna nya ngabeleg-beg nya cengkring geura. Deur mantog ka dieu geura di. Ku dulur mah jalan mari ngagubug naon. Eta mah da cengkringnya bawaan lahir, Mak. Hah? Bawaan lahir cengkringna. Lain loba kanjuet. Oh, Boro-boro kajuat teh ayeuna rayap nih mah. Mata kan dia tetep berang bawa. Ada yang bawa budak. Esek kan di deui beteungna keur melenung. aing mah melang dari ditu teh heueuh. Ketaan bukan ini galak di anak aing loyor beurna. Deui eta bangun perasaan punung eta teh mantog ka dia teh. Pemajikan. Paling ada teh berang gubuk, Mak. Usirnya. Usir bangun punung aing mah geus ngaduga kamari ge bangun punung. Da sasalina ge iraha. Mantog ka dieu geus eubeul nya geus lain bulan beurna. Tahun eta mah. Anak-anak ini duduk si pemajikan. Oh, dong mah mun gede milik mah manehna bawa rezeki mah ingetkeun. Pilaku deui. Ceuk metak atuh ngomong aing abeu ulah ku cemplung di si punung. Oh, demak kitu mah punung. Dewe keur balangsak cemeri bejulug-julug cemeurna heueuh. Di ditu pada ngekeak, di dieu pada ngekeak, cuma dewe keur mameh lagi beureun eta ge buah pikiran ka ieu nya erang peletak ngomong kitu. Teu didale dulu. Aku banyol mah teh hampura we. Oh, aing mah teu asup banyon teu. Mecak maneh mun ulin ka dulur datang-datang pok